bakal ka dieu deui. Lamun suk dajal ka alam dunya nu panggilanna di teangan ustad. Musuh teh. Kaum kampung di teangan teh ustad mah tukang kapleman teh. Sak dulurna. Sok diberi duit dong kok. Teh mah pilih-pilih lah. Hayang diancam, hayang diberi duit. Jadi pilih. Itu, jangan ustad, bunang ustad tewak cangkengna di laut nepang jerona salam dunya teh di dajal mah ngan semet mumuncangan. Itu rubakna 4 kabupaten teh Dambasukun itu. Wah, ngajurelat ka dieu mah parah. Itu. Badak tadi ke cenah tolak antau semua. Moal bener ninjakna ruksak nih tolak. Henteu ka itu deui. Pokoknya umat Islam mah bawa awe bola laki dibabat itu diramus. Sakali newak jelema teh 4 desa. Krep bubuk. Gitu. Kumaha cenah abdi? Aya ilmuna upami jalma di alam dunia ayeuna hoyong teu katingali ku dajjal kedah katalar surat Kahfi 10 ayat. Tingawitan alhamdulillahilladzi anjala ala bil kitab wa lam yaj'alahu iwaja dugi kana min amrina rasada deui kadinya moal katingalieun ku dajjal paling katinca. Ya gitu eta mah eta pilih-pilih. Sekorna gede teuing. Nu katincak diram anu nu katewak diramus nu teu katewak katincak. Itu 4 desa atau desa bulahna teh. Jadi keur pilumpateun lah. Nah gitu, ayana di langit kadua eta Nabi Isa. Mangga bilih boneka ditu silaturahmi. Gitu, di langit kadua. Naik ka 3 ka 4